Ibu-ibu tiasa kalebet sapalih jadi bapak-bapak kadieu sadayana. Ibu-ibu tiasa lebet kadieu sapalih sok. Tuh. Kadieu bapak nu eta supados sajajar nu dipengker kadieu tah. Teh bapak-bapak palih dieu tah. Tos digi ka tihang we tah. Sok nu dipalih ditu ka dieu. Kapalih di sina ka dieu. Coba nu ngatur sajalmi. Ngalih. Oh. Dugi ka tihang ta ibu-ibu. Hak teras kapal ditu tuh. Tas dugi ka tihang ibu. Nah, gitu. Tuh. Sok nu kosong nasina dilebetan. Tuh, bapak-bapak palih ditu ka dia kira ka dieu teh palih ditu ka dieu. Bapak-bapak. Padas ibu-ibu paling ditu tangisi. Teras ka ditu teras kapalih ditu teras. Ka kanan ka kiri talebetkeunana ka kanan ka kiri. Teras. Teras ka dieu. Eta tong halangan ngageser ke ditu tong halangan. Teras keras ngageser. Nah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan nastaftihu bihi al-khairati wal-rahmati wal-barakat wal-futuhati wal-nafahat wal-munuhat wal-imdadat wal-anwar wal-asrar ar-rabbaniyah wal-maqamat wad-darajatil aliyyatis saniyah wal-ridwan wal-ghufran wal-nasra wal-sitra wal-yusra wal-salamata wal-sa'adata wal-karamah al-abadiyah wal-salaha wal-falaha wal-najah fid dini wad dunya wal akhirah wal ijabata wal qubul wa syafa'atar rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi al-habibil alil qadril azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du fa ya ibadallah
Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah anu mulia, oge sakumna umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu kalintang dicintaina, kalintang dihormatina, wabil khusus ahli majelis ta'lim bersatu wilayah Pacira, Pasir Jambu, Ciwidey, sareng Ranca Bali. Khususna pisan ahli ieu lemur Pancuran Luhur, Pasir Luhur, Ciwidey, Ranca Bali. Oge khususna pisan deui keluarga besar Masjid Jami Al-Mi'raj. Tehilap para kasepuhan, para ulama, para guru-guru anu marulia. Oge para tokoh masyarakat, sinareng aparat pemerintahan daerah anu kalintang dicintaina, dihormatina sadayana. Alhamdulillah urang sadayana patut syukur ka Gusti Nu Maha Suci. Lantaran sugrining rahmat, sugrining nikmat, sugrining anugerah anu ku Allah Ta'ala dihujankeun ka urang sadayana, hamba-hambana anu iman, hamba-hambana anu takwa. Anu dina ieu saat hakikatna ku Allah urang sadayana dihadirkeun dina ieu majelis ilmu anu agung, dina ieu majelis zikir anu mulia, dina ieu majelis doa anu istimewa, dina ieu majelis silaturahmi anu kalintang saena. Sinareng para guru-guru urang nu marulia, sinareng dulur-dulur urang, tatangga baraya urang, sobat-sobat urang. Ia adalah anugerah ti Allah anu wajib disyukuri ku urang sadayana. Bahkan derajat syukurna, level syukurna kudu aya di level nomor hiji, tegesna level pangluhur-luhurna dina syukur. Tinimang syukuran urang lantaran karunia-karunia duniawi anu ku Allah dipaparinkeun ka urang. Maka karunia ukhrawi, karunia agama, karunia hidayah, karunia ilmu Allah, karunia urang bisa ibadah ka Allah, bisa zikir ka Allah, bisa ngalakonan perintah Allah, bisa nebihan tina larangan Allah. Ia adalah anugerah nupang luhur-luhurna, sehingga tingkatan syukur nage kudu pang luhur-luhurna. Tah nu disebat hasanah dina doa Qur'ani anu ku Allah Ta'ala didawuhkeun, anu sok disebat doa sapu jagat, nyaeta Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.
maknana wallahu alam bi muradihi bidzalik. Wallahu alam bi muradihi bidzalik. Rabbana nun Gusti nun nyiptakeun abdi sadaya, nu ngamiliki sagala rupi abdi sadaya, anu ngurus sagala rupi abdi sadaya, nu ngatur sagala rupi abdi sadaya, anu mangeranan ngarajaan kana sagala rupi abdi sadaya. Kitu makna Rabb teh ya. Atina mugi Gusti maparinkeun ka abdi sadaya fid dunya di dunya ieu hasanatan kana kasayan, wa fil akhirati sareng di akhirat hasanatan kana kasayan oge, wakina sareng mugi Gusti ngaraksa ka abdi sadaya ada benar tina siksa seuneu neraka. Tah makna hasanah kasayan di dunia dawuhan para ulama, kasayan pang agung-agungna teh nyaeta iman, tuluy Islam, tuluy ihsan. Eta pang hade-hadena hate dibere ilmu pangeran ku pangeran, sehingga ku ieu ilmu nu ngancik dina ati hate jadi nyaho ka pangeran nu hak, hate jadi nyaho oge kana tata cara ku maula ka pangeran anu diajarkeun ku pangeran ngalangkungan wahyuna ka para rasulna. Hate jadi nyaho karena cara berhubungan jeung pangeran, kalayan akhlak sareng adat, kalayan keyakinan nu sampurna, kalayan cinta anu sampurna, kalayan rasa ta'zim ngagungkeun nu sampurna, kalayan tunduk turut tumut hate urang sumujud ka pangeran anu henteu cengkat-cengkat tina sujudna oge abadi salalawasna. Beda jeung sujud sirah. Ari sujud sirah mah ngan sakedeung, ari sujud hate ka Allah mah abadi. Eueuh cengkatna sujud nu eueuh cengkatna teh sujudna hate ka Allah. Sakali sujud geus teu cengkat-cengkat deui salalawasna. Tah ku ieu ilmu ati jadi nyaho karena hukum-hukum pangeran anu jadi pituduh pikeun sakabeh jalma jeung bangsa jin dina kahirupanana di dunia, nuduhkeun kana sagala kahadean anu nuduhkeun kana bener dina sagala hal, anu nuduhkeun kana kamulyaan sifat keterpujian akhlak, nu nuduhkeun kana gawe-gawe anu aralus nu saroleh, nuduhkeun kana niat-niat, nuduhkeun kana akhlak anu agung, nuduhkeun kana ucapan-ucapan nu sararae. Ieu hukum pangeran, yakni parentahan-parentahan pangeran, bahwa nu wajib, bahwa nu sunat.
oge larangan-larangan pangeran boh nu haram boh nu makruh. Ku ieu ilmu hate jadi nyaho kana kunci kasalamatan, kabagjaan, kamuliaan, kauntungan anu hakiki, anu abadi. Oge kunci karidoan pangeran, cinta na pangeran, welas asih na pangeran, pangampura na pangeran, barokah na pangeran, oge pituduh pitulung na pangeran, sarta ijabah doa ti pangeran ka urang nu jadi hambana. Urang jadi nyaho ku eta ilmu, sehingga dina ati teu aya kalinglungan, dina ati teu aya kapoekan, sehingga paningali ati ningali karena mana bener mana salah, mana jalan kabagjaan, mana jalan kacilakaan, mana jalan kemuliaan, mana jalan kehinaan, mana jalan keuntungan, mana jalan kerugian, mana jalan na pangeran anu tuluy ieu jalan teh nepi ka surga, nepi ka pangeran, anu bisa nganepikeun urang nu lempang di luhureun eta jalan nepi ka surga oge gok urang jeung pangeran ke. Tah ieu nu disebut as-siratal mustaqim atawa nu disebut sabilillah. Ya, jalan Allah teh ngabulung-bung ya, nepi ka mana jalan Allah teh nepi ka Allah. Jalan Allah teh ngabulung-bung nepi ka surga, nepi ka Allah. Mun urang lempang di jalan Allah moal ka mana ke nepina moal ka leuweung, moal ka reuma, moal kana neraka, moal kana alam karugian moal. Tapi bakal nepi ka surga, abadi di surga, tuluy engke di surga bakal dipanggihkeun ku Allah ka Allah. Ditingalikeun panon urang kadzat nu disembah ku urang, diyakini ku urang ti dunya keneh. Urang teh teu nyembah kanu eueuh, nyembah kanu maha aya. Ya. Engke mah ditingalikeun. Teu ditingalikeun sote di dunya. Lain Allah teu mungkin bisa ditingali ku makhluk lain. Tapi kersana Allah di dunia mah ku Allah teu aya nu dirizkian bisa ningali ka Allah teu kan, angin ku hate kitu ge teu sing jelema. Kelas para nabi, kelas para wali nu bisa na teh nu disebat makrifat anu sampurna, nu disebat al-wusul ilallah, nepi ka Allah. Aya ngan hiji-hijina makhluk Allah nuku Allah di dunia keneh dirizkian tiasa ninggal kadzat Allah dina waktos mi'raj teh ya. Mung hiji-hijina nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon cenah hikmahna diayakeun hiji makhluk Allah anu ku Allah dipaparinan darajat eta nu sadaya nabi ta anu dipaparinan, sadaya rasul ta anu dipaparinan, sadaya malaikat ta anu dipaparinan. Ieu teh keur hujah kumaha hartina ninggal kadzat Allah teh lain mustahil, mungkin. Mana contona pan Kangjeng Rasul contona. Adapun nu sejena teu bisa ningali kitu we kersana Allah teu aya nu diwidian ku Allah kan.
Naon ieu hikmahna? Allah Ta'ala hikmahna saking cintana ka junjunan alam Rasulullah SAW. Nabi urang ku Allah didamel nog bebereumna, ya. Nah, sehingga Allah Ta'ala teu ngeresakeun satupun ciptaanana aya nu kenging darajat pang luhur-luhurna angin hiji we ya kakasih Allah. Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Teh sebagai bukti banget cintana Allah ka Nabi urang. Oge bukti unggulna Nabi urang di atas kaunggulan siapapun apapun ciptaan Allah nu diunggulkeun ku Allah. Ngan hiji nupang diunggulkeunana ti saantero nu diunggulkeun. Para nabi diunggulkeun, para malaikat diunggulkeun, para wali, para ulama, para syuhada, para sholihin diunggulkeun. Ternyata anu pang diunggulkeunana ti saantero nu diunggulkeun ku Allah dengan hiji Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Mawi ku Imam Busiri dina qasidah Burdah didawuhkeun munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajauharul husni fihi ghairu munqasimi maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Mabusiri ngadawuhkeun ari junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam munazzahun eta satu-satuna ciptaan Allah nu disucikeun ku Allah an syarikin ti siapapun apapun anu nyaruaan fi mahasinihi dina sagala nilai kasayanana baik zahir maupun batin. Fajauharul husni maka dan berlianing kahadean, ya, anu nyongcolangan hiji-hijina fihi di Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ghairu munqasimi henteu terbagi ka siapapun ka apapun ciptaan Allah nu sejenna. Kitu Allah ngeresakeunana. Tah ieu teh oge cenah dalil bukti ti Allah yen Allah Ta'ala cenah dan ieu teh saking deudeuh jeung saking cintana nu ngalangkungan kanu sanesna khusus ka umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alias ka urang sadayana. Alias ka urang sadayana nu mawi umat junjunan ku Allah disebat kuntum khaira ummatin. Urang teh disebat ku Allah panghade-hadena umat ti saantero umat para rasul ti zaman Nabi Adam alaihissalam 313 rasul pada ngagaduhan umat masing-masing. Dan teu aya umat nu panghade-hadena angin umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muga urang sadana sing kaangkeun teras. Ya. Nah kumaha kitu? Pangna ieu junjunan dipasihan makom sakitu hebatna tiasa ninggal kadat Allah Ta'ala. Ieu berhubungan bejeung, ya, banget cinta na Allah dedehna Allah ka umat junjunan. Dan karena ieu lohis, ya, ieu lohis. Ieu adalah kebanggaan urang sadayana sebagai umat seorang rasul. Bahwa urang gaduh rasul, gaduh panutan, gaduh sori toladan, gaduh imam, gaduh pendidik, pembimbing, murabbi, dengan anu darajatna
kedudukanana, pangkatna, satupun ciptaan Allah teu aya anu ngabandingan ka anjeunna. Urang bunga henteu. Wah, bunga kacida. Bunga kacida. Saha atuh pi umateunana? Umat Rasul nu mana atuh gitu kan. Nah, ieu bakal jadi kebanggaan kanggo urang sadayana. Numawi umat junjunan sagala rupi teh diistimewakeun. Teu aya umat anu pangheulana dihudangkeun ti alam kubur engke dina poe kiamah dina waktu dihudangkeun kabeh makhluk angin umat Kangjeng Nabi Muhammad nu langkung ti payun. Teu aya umat hiji rasul anu engke tiasa ngariung, langsung ngariung sareng rasulna di bawah bendera Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anginnya umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala umat nu sanes kabingungan. Hudang ti kubur teh sararea ge kabingungan, ieu kudu ka mana ngalengkah? Ieu teh kudu ka mana? Ieu teh kuring teh menuju teh kabingungan. Ari umat junjunan mah cenah disaur ku adzan ku Sayyidina Bilal. Tunggang onta anjeunana lain onta nu siga onta di dunia, lain onta surgawi ieu mah. Onta surgawi kan. Nah, dipiwarang ku junjunan adzan. Tah, culeuweung adzan. Maka adzan Sayyidina Bilal ka kupingku sadaya umat Kangjeng Nabi Muhammad. Atuh gampang geus kitu mah. Sararea kan. Teu kabingungan ngadenge suara adzan kan. Bulah mana ieu? Bulah ditu. Sararea kadinya. Bari cenah engke barang hudang ti kubur teh syiarna umat junjunan mah dikir sararea kan. Bari nyebat Rasulullah SAW, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bari cenah umat junjunan mah rupana teh robah jadi ararenda. Aya anu seperti ponon poe, aya anu seperti bulan, aya anu seperti bentang. Dugi ka cenah umat para rasul anu ti payun kaget. Ari ieu saha? Ieu teh malaikat atawa para nabi? Diwaler cenah ku para malaikat lain. Lain nabi, lain malaikat. Eta teh umatna nabi akhir zaman Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu. Nah, moal aya anu rarayina ya hideung caketrek teh moal aya. Walaupun di dunia na kitu hideung caketrek pohang ya, hanya demes mahnya segala rupa gitu kan. Kita hudang ti kubur teh robah itu kan. Luar biasa kasepna ngaluarkeun cahaya. Cahaya teh cenah di antawisna dina sapali hadis tapak wudu. Matak sahajal ma anu mineng ngukut wudu di dunia teh eta caang tina anggota wuduna teh ngagebrai we caang kan. Semakin mineng wudu cenah semakin kuat watna teh, semakin bertambah watna teh. Dan matak urang diajarkeun ku para ulama itu ngukut wudu batal wudu deui, batal wudu deui, batal wudu deui. Komo beh ditu nama lamun geus wudu teh salat ngaranna salat syukril wudu geus sanes. Geus wudu teh syukuran. Naon syukuran teh salat? Eta salat teh naon maksudna teh? Maksud syukur ka Gusti urang teh geus bisa ngalaksanakeun wudu gitu kan. Ai syukurna kunaon? Aku salat 2 rakaat urang teh. Komo beh ditu namun bisa ngadoa atau salat sabab aya jaminan ya ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaminan ti Allah mun bisa ngadoa sabab dah salat sunat syukril wudu ya. Nah, pasti doana diijabah. Aya hadis qudsi ya.
didawuhkeun Allah nu ngadawuhkeunana ya Allah nu ngadawuhkeunana bidawuh Allah taala man ahdatsa saha jalma anu batal wudu ya manehanana tuluy we teu wudu ya maka faqad jafani manehna geus kasar ka kami ya teu sopan gitu kan kasar ka kami ya teu sopan ka kami terus saha jalma cenah anu geus wudu wa man tawaddoa walam yusolli geus wudu tapi teu salat faqad jafani maka eta jalma sarua deui geus kasar ka kami teu sopan ka kami eta jalma wa man sholla jeung sing saha jalma salat walam yad'un ya walam yad'uni tapi manehna teu barang penta ka kami ya dawuhan Allah faqad jafani ya eta jelema teh kasar deui ka kami teu sopan ka kami teu barang penta gitu kan ai urang mun dibenta teh eta mah teu sopan teh barang penta gitu kan anteun sia barang penta ka aing gitu kan ari Allah mah sanes lamun teu barang penta teh dianggap teu sopan ka pangeran teh Allah mah teu ngeunaheun mun hambana teu barang penta sabalikna urang mah teu ngeunah lamun loba jelema barang penta ka urang gitu sanes gitu ai ngaran sarua jeung pangeran makanya bisa jadi pangeran deh ya ya tak gitu tah wa man da'ani sing saha jalma anu ngadoa ka kami barang penta ka kami kan maka Allah taala janji anjeunana dawa anjeunana maka kami anu kasar kemanehanana surah Allah wa man da'ani faqad jafautu anhu jadi lamun manehanana ngadoa cenah tuluy kami teu ngaijabah ka manehanana maka kami nu kasar ka manehanana falastu bi rabbin jafin kami mah lain pangeran anu kasar lain kami mah dawuh Allah hartina pasti doana diijabah meui dawuhan para ulama salah satu ya cara hayang diijabah doa teh adalah di mana batal wudu di mana geus wudu salat di mana geus salat ngadoa sok hayang naon boga hutang sakumaha lain hayang buru-buru kabayar gitu kan mana nu sok naon ngarasa bingung gitu kan hese neangan maisah di mana-mana kan tah jalan ya hadis qudsi ya buya nampi ya ti al-imam asy-syekh asy-sya'rawi mutawalli sya'rawi anu parantos wafat mantanana mufassir ahli tafsir di Mesir masyhur ya salam dunya masyhur nage Imam Mutawalli sya'rawi nun ngariwayatkeun ieu hadis. Nah, Allah tak gitu tah ya tak gitu ieu sadayana ku ilmu segala rupa ge mata anugerah ilmu bahwa ilmu keyakinan bahwa ilmu syariat ilmu hukum ilmu amaliyah ya bahwa ilmu ihsan ilmu akhlak sareng adab ieu adalah hasanah di dunia kehadiran di dunia nupang istimewa-istimewana. Tah kakarak cenah tidinya aya hasanah anu sahanapeun eta darajatna. Ya. Hasanah teh. Naon? Nya eta cenah wasilah-wasilahna. Ieu wasilah-wasilahna ge adalah hasanah anu pangluhurna sami deui gitu kan. Jadi hasanah anu tingkat luhur teh hiji adalah naonana bieu teh ilmu teh ilmu agama, iman, Islam, ihsan. Dua hasanah nu pangluhurna teh nya eta wasilah-wasilahna.
Naon wasilah nate nyaeta diutusna para rasul tah. Ya, para nabi, para rasul alaihi wassalam. Lajeng naon deui? Ya, diwujudkeun para ulama di tiap masa. Eta teh hasanah nu luar biasa. Urang boga guru urang teh ulama anu elmuna sanadna mata rantaina dugi ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta teh kudu ongeng-ongengan ka pangeran, syukurna oge boga guru teh. Naon sababna? Da moal boga agama. Ari teu boga guru mah moal. Mau nyaho ka pangeran, mau nyaho cara kumaula ka pangeran. Tah guru teh wasilah na eta agama nu nepi ka urang. Guru teh matak eta teh hasanah nu leuwih tohaga bandingkeun jeung masjid jauh di hanapeunana, bandingkeun jeung bangunan Ka'bah jauh di hanapeunana. Tak darajat ulama teh guru teh. Naon sababna? Da musing masjid mewah ge can karuhan bisa jadi nyaho ka Allah jelema nu cicing di masjid. Da nyaho ka Allah mah ku ulama. Bisa ibadah ka Allah mah ku ulama. Boga akhlak mulia tarbiyahna ulama, gitu kan? Malah bisa jadi ulama deui ku ulama. Malah bisa jadi wali ku ulama, gitu kan? Tuh, ya. Tayu wasilah anu pangtohagana. Kakarak geus kitu cenah aya nu sejen hanapeun ulama. Saha para syuhada jalma anu berjuang di jalan Allah ku tanagana, pikiranana, hartana, bandana nepi ka maot di medan perang. Merjuangkeun agama Allah. Tapi eta teh dihanapeun darajat ulama. Ya kan? Da ari jalma mati syahid asup ke medan perang mah teu kudu ulama, teu kudu bisa mati syahid bisa, lain ulama ge bisa asal milu berjuang jeung ulama. Dan tempona asup ke medan perang dan paeh di medan perang syahid tuh sanu ngebingbingna nya ulama nu ngabingbingna kan. Tak ulama mah ieu najan teu maot di medan perang, maotna teh dina kasur, maotna teh dina luhureun karpet empuk, ulama teh gitu, tapi tetap darajatna ngaluhuran para syuhada. Ngaluhuran para syuhada. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dadawuh dina sapali hadisna, dan aktsaru syuhada i ummati ashabul furus. Ari para syuhada ti umat kami nupang loba-loba teh cenah ashabul furus. Naon ashabul furus? Penghuni kasur-kasur empuk, penghuni karpet-karpet empuk, gitu kan? Teu dicacak, diwalang-walang, teu di medan perang teh henteu. Tadi kayak seseueurna teh gitu, seseueurna teh. Tapi bisa kagungan darajat nu mati syahid. Ya, di antaranya adalah para ulama-ulama Allah. Para ulama-ulama Allah. Atuh dan mati syahid ge da moal boga ilmu jihad, ai teu dididik ku ulama mah. Teu diarahkeun ku ulama, ari ilmu jihadna ti saha? Nyati ulama itu kan. Jadi saha atuh nu jadi sumberna nu pokok teh? Nya ulama itu kan. Coba lamun di tiap masa teu aya ulama, rek kumaha jelema? Da moal aya nu nyaho ka pangeran, jadi ahli neraka kabeh atuh mun ulama mah. Matak diwujudkeun ulama di hiji daerah eta teh anugerah minimal keur ahli daerah eta. Di mana kasumpingan ulama, kasumpingan anugerah nu tohaga. Di mana wafat ulama, musibah anu kacide-gedena keur ahli daerah eta. Allah Ta'ala teu nyabut ilmu agama, ilmu Allah tina dada-dada jalma-jalma angin ku cara ku Allah dimautkeun ulamana. Matak mautna ulama mah wala musibah.
musibah. Ulama ngalih di daerah urang, jadi ulamaan daerah urang teh Allah musibahkeun urang, pertahankeun ku urang. Mata usahakeun kumaha carana di daerah urang teh sing loba ulama teh pasantrenkeun anak-anak urang, tuluy tarik deui ka daerah urang. Jaranten ulama maka ieu ahli daerah bakal bagja kabehanana. Tuh, bakal bagja kabehanana. Tah ieu ulama hasanah, teras cenah hasanah teh di dunia wujudna para wali. Hasanah di dunia teh wujudna para solihin jalmi-jalmi nu saraleh. Termasuk hasanah di dunia teh wujudna umat Islam, jalma nu beriman. Najan imana sakeprul apu eta teh hasanah nu kudu disyukuri. Jalma nu iman keneh gitu kan. Alhamdulillah, syukuri ku urang. Nah, naon deui cenah hasanah teh adalah fasilitas-fasilitas sarana prasarana dengan ibadah seperti masjid. Tah itu hasanah. Aya diciptakeuna Ka'bah, tanah haram Makkah, tanah haram Madinah, tuh nu bade dideuheusan ku dulur-dulur urang ti warga di dieu. Aya sabaraha puluh urang cenah bade angkat di dieu teh? Aya 34, urang doakeun ku urang. Masya Allah, anjeunna bade ngarai hasanah teh hasanah. Hasanah bade ngari hasanah. Allah, eta teh hasanah. Arafah, Muzdalifah, Mina, Jamarot, para sumur nusuk di baledogan ku jamaah haji. Eta teh hasanah. Dan Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi, Raudhah Syarifah tuh kan. Oge tuh Masjidil Aqsa, eta teh hasanah. Sakabeh masjid di alam dunia eta teh hasanah. Majelis-majelis taklim, pasantren-pasantren Islam, sekolah-sekolah Islam, gitu kan? Eta teh hasanah, eta teh fasilitas, eta teh sarana prasarana, eta teh hasanah. Sakur sarana prasarana, fasilitas anu ngarojo ngadorong dan karena ngawujudna ibadah seseorang, eta teh adalah hasanah kahadean ti Allah nuku Allah dipaparinkeun ka hambana. Orang teh kudu syukur di lemur urang aya masjid, kudu syukur di lemur urang aya pasantren, ya. Urang kudu milu mantuan, ya. Kudu milu mantuan ngadukung karena eta perjuangan pasantren, sekolah-sekolah agama gitu. Ya eta teh hasanah teh. Naon cenah deui hasanah teh di antarana nyaeta sakur nikmat duniawi anu ieu nikmat duniawi teh ya dijieun ku urang ku hamba Allah sebagai wasilah ibadah ka Allah. Boga sehat dipakai ibadah, tah sehat ieu hasanah. Lamun sehat dipakai doraka, sehat lain hasanah. Boga tanaga dipakai ibadah, tah tanaga ieu hasanah. Mun dipakai maksiat lain hasanah. Boga perusahaan menang hasil itu kan, hasil usaha, boga duit, boga imah, boga naon bae, boga jabatan gitu kan, boga kecerdasan tentang ilmu dunia, boga gelar. Ketika ia dijadikan wasilah ku maula ka Allah, dan maka ia adalah jadi hasanah anu wajib disyukuri ku urang. Sakur anu teu dipake ibadah ka Allah lain hade. Boga duit najan loba dan tapi teu dipake ibadah teu hade ditumpukeun oge. Boga mobil teu dipake ibadah gitu. Dibere hirup ku Allah, dibere nyawa ku Allah, dibere tenaga, dibere cerdas, tapi teu dipake ku maula ka Allah. Malah dipake maksiat, eta mah lain hasanah, lain syukuraneun, tapi istighfaraneun. Astagfirullahaladzim, Gusti hapunten.
seueur waktos, seueur tanagi, seueur emutan, seueur rizki anu ku Gusti dipaparinkeun ka jisim abdi, anu ku abdi teu dianggo zikir ka Gusti, anu ku abdi teu dianggo ku maula ka Gusti. Gusti hapunten Gusti, tah istighfaraneun eta mah sabab lain hasanah teu kan. Ta ieu makna hasanah fid dunya, di dunya nu disebut fid dunya hasanatan. Ta eta hasanah teh ya, boga bojo, boga caroge, boga anak anu saroleh, ta ieu hasanah ya. Ieu hasanah. Ainu teu saroleh mah ahli maksiat mesin kaset, mesin gelis, mesin beunghar jadi pejabat tinggi tapi teu soleh, lain hasanah. Nu kitu mah istighfaraneun, nu kitu mah lain hasanah ya. Masya Allah, gini dina hadis Nabi didawuhkeun ya, bahwa wa khairu mata'iha panghade-hadena cenah gitu kan, banda dunya teh nyaeta almar'atus sholihah kan gitu sanes, eta istri nu solehah. Sarua deui caroge ge caroge anu soleh gitu kan. Ta eta teh banda dunya kanikmatan dunya anu kalintang saena gitu kan. Tah gitu. Jadi lamun teu solehah mah najan geleuwing oge pieuseun neraka tuh dah, najan geleuwing oge nya. Karena ayeuna mah zaman geleuwing. Zaman geleuwing ayeuna mah teh kan. Tah kitu nya. Tah kitu. Tah kitu teh disebut hasanah di mana? Di dunia. Aya hasanah di dunia pang akhir-akhirna naon hasanah di dunia? Maut husnul khatimah kabawa iman Islam. Eta hasanah nu pang akhir-akhirna di mana? Di dunia. Moga urang singkeng yang eta sadaya. Ari hasanah di akhirat naon? Ari hasanah di akhirat mah cenah di akhirat menang pangampura Gusti. Di akhirat dijauhkeun tina siksa Gusti. Tina sagala pakewuh dikubur ya, di hudang ti kubur dina poe kiamat tuh tulu dina waktu dihisab urang salamet, dina waktu ditimbang salamet timbang amal, dina waktu dibagi buku catatan amal salamet, dina waktu ngaliwat siratal mustaqim salamet gitu kan. Urang tiasa ngeriung sareng jungjunan alam, urang kenging syafaat jungjunan alam, urang tiasa ngaleget tina talaga jungjunan alam. Memeh nu ka surga ieu talaga jungjunan mah dua cenah, hiji nu memeh lebet ka surga ngaranna haud, dua cenah anu di surga ngaranna al kausar gitu kan. Nah termasuk hasanah di akhirat eta ya, kenging syafaatna jungjunan, syafaatna nabi, syafaatna rasul, syafaatna wali, syafaatna ulama, syafaatna syuhada, syafaatna sholihin gitu kan. Nah ieu hasanah urang kumpul deui jeung kulawarga, kumpul deui ngariung jeung inung bapa jeung anak incu sareng Kangjeng Nabi Adam alaihissalam sareng Siti Hawa gitu kan alaihissalam. Tuh kumpul sareng para nabi, para wali, para ulama, para syuhada, para sholihin, kumpul sareng dulur-dulur tatangga baraya anu beriman kieu teh eta teh hasanah. Nepi ka mana cenah hasanah di surga di akhirat teh? Nepi ka asup surga kan. Tah darajat hasanah rupa-rupa, aya surga pangluhurna, aya surga gitu kan panghanapna, surga tengah. Naon cenah pang puncakna hasanah di akhirat adalah tepang sareng Allah, ninggal kadat Allah gitu kan. Di mana geus asup ka surga engke aya saat di mana ahli surga nu ku Allah taala diulem lebet kana hiji tempat gitu kan anu teristimewa aya ngan di surga. Begitu lebet kadinya maka ku Allah dibuka hijab panghalang tina paningali panon, sehingga tatkala dibuka hijab gitu kan wah kakalepekan kabehanana dina lautan nikmat nupang tohaga-tohagana. Aya ku dalang mah disebut sawarga mani loka. Ai sawarga teh sawargna sawarge bahasa Jawa kan.
sawargna fandina dawuhan Allah ka Nabi Adam kitu sanes fakula minha rogodan haitsu situ mak rogodan teh naon sawarge sawargna sengkeran sengkeran teh sawarge teh mani naon ari mani teh nyaeta jima mani teh nya jima mani apa cai mani apa manya teh apal cai mani itu kan tong kita kenikmatan surgawi itu diantaranya adalah kenikmatan jima anu moal ayah bandinganana moal bandinganana moal kan sebab di itu mah diberi kuat terus tanpa pakai jamu tanpa pakai madu kuat terus keluar di naon istana nu ieu geus dikupayan deui ku widadari sini dong urang teh kadinya deui kaluar ti dinya ti surga nu belah ditu ti naon ti gedung nu belah ditu come here aduh urang teh kadinya deui gitu kan da eta mani we gitu kan mani itu lah tah eta kenikmatan surgawi teh nya. Ya, salah satu cenah aya warisan nikmat surgawi nu dikadunyakeun nyaeta nikmat jima. Eta teh nikmat surgawi nu dikadunyakeun eta teh kebulna eta teh. Padahal di dunya mah pangpuncakna eta teh nya. Eta teh nisbat kana nikmat jima di surga mah kebulna matak jang lamun mung ka surga teh wah sia rugi sia gitu kan. Rugi mun teu hayang ka surga teh. Rugi ya. Tah mani loka. Naon ari loka? Loka teh bahasa Arab liqa. Liqaullah penak jeung Allah. Tah eta puncakna mah sawarge mani liqaullah gitu kan. Pangluhur-luhurna sawarge gitu kan mani naik dah geus kitu pangluhurna naon loka teh liqaullah tepang sareng Gusti nu Maha Suci gitu kan ngan loba nu teu nyahoeun we kana makna eta ai lala Jawa yang oso da apal bahasa eta teh gitu kan teu nyaho hartina da baheulana mah meunang ulama eta teh bahasa-bahasa eta teh gitu kan kan kadieuna teu nyaho tah kitu ya tah eta hasanah fil akhirah teh kitu ari dirinci mah da moal mungkin bisa ngarinci kana nikmat ti pangeran dan fa in ta'uddu ni'matallahi nah tuh suha mal bisa dihitung ringkes nama dulpeuna ngariung ieu teh geus we alhamdulillahirabbil alamin tah sakitu ti buya mah ya sakitu nya seja silaturahmi ka sararea ka urang dieu oge rek ngajak ngaji we ngajak ibadah ka urang dieu teh nya jadwal MTB nu bulah ditu sumpingan jadwal MTB bulah dieu sumpingan magi dialih-alih ieu teh MTB teh Majelis Taklim Bersatu teh keur ngahijikeun eta tah ya urang teh supaya ngahiji terus silaturahmi terjaga ukhuwah terjaga kecintaan urang ya terjaga gitu kan kagotong royongan urang terjaga alhamdulillah reueus Buya ngadoakeun bahwa di desa ieu alhamdulillah aya budaya anu luar biasa kudu dipikat contohku sararea ya Buya ge can karuhan bisa itu kan naon eta kejeung aya pangaosan keliling gitu kan terus mun muludan kicenakan terus we teh kan keliling gitu kan unggal poe teh sadayana pengajian keliling terus aya gelar sorban hasilna Masya Allah dipake ngabantu tuh umrohkeun tuh pengurus DKM masjid-masjid subhanallah ya ieu turutana ieu budaya kudu terus diraksa itu kan terus diraksa malah kudu
naon dipegarkeun gitu kan, ditularkeun kanu sejen sina nepa kanu sejena nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tas sakitu anu kapihatur doakeun ku urang sadayana dulu durang nu bade angkat ka ditu, nu bade ngadeus ka Baitullah, nu bade ngadeus ka Rasulullah salah muga-muga sing pada kenging haji nu mabrur sadayana, digampangkeun dina sagala urusanana, disehatkeun jasmani rohanina, dijauhkeun tina sagala musibah jeung bala, dijauhkeun tina sagala fitnah jeung panyakit jeung wabah. Oge muga-muga ku Allah taala dikabul doa-doana nu sae di muga Allah, dihampura sadaya dosa perdosaanana, dipanjangkeun yuswana, pinuh ku rahmat, pinuh ku barokah, pinuh ku hidayah, pinuh ku pertulungan Allah, pinuh ku rizki, pinuh ku nikmat, pinuh ku anugerah ti Allah subhanahu wa ta'ala. On kitu deui kulawargana anu dikantun ku aranjeunana, muga sadayana aya dina panangtengan Allah. Sanes ukur di kecamatan ieu wungkul dan tapi sadayana warga kecamatan Pacira, malah sadayana nu angkat bunga haji di Indonesia ieu, malah sadaya nu angkat munggah haji ti sadaya negeri salam dunya, doa anu sami kanggo aranjeunana sareng kanggo nu dikantun ku aranjeunana oge keur sakabeh muslimin muslimat anu dina ieu taun teu acan dipasihan rizki ku Allah, teu acan dinasibkeun ku Allah taala, tiasa ngadeheus ka baitna, tiasa ngadeheus ka nu janten kakasihna, muga dina taun nu bakal sumping ku Allah dirizkian tiasa angkat ka itu sadayana kalayan digampilkeun segala suatuna ya. Urang ngiringkeun ayeuna sasarengan milu talbiyah, ngiringkeun dulu urang ya anu bade ngadeheus ka ditu malah seueur nu sareng pun lanceuk ya sareng pangersa Akang Al-Burdah, urang iringkeun ku urang ku tarbiyah yuk ya, tuturkeun buya ayeuna tarbiyahna ya, urang can bisa ka ditu atuh milu-milu ngiringkeun urangnya ya ayeuna. Alhamdulillah turutan ku sadayana nya. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Sareng labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ya Allah Pangeran abdi dumes ngantun sugri kula wargi miwah harta kasab abdi labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak
والملك لا شريك لك يا مقصد نؤتمي sajabi abdi milari ridho welas asih Gusti kanu hina jisim abdi labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak abdi hamba nukacida banget bolokotku dosa ngantos hapunten paduka duh Gusti abdi cilaka labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika abdi pinuh kaaiban mugi ku Gusti tutupan tanggal sugri kadzaliman kajal mitur sato hewan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak syarika lak tampi amal soleh abdi sanaos lir kebul aci salat zakat saum haji nun Gusti nu maha nempi labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik
innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Urusan abdi lancarkeun tina balai tebihkeun manasim abdi bingahkeun darajat abdi luhurkeun. Labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Dina waktos nilar dunya abdi madep kapaduka dina iman sareng taqwa dina tobat tina dosa. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Abdi mugi digabungkeun sareng junjunan riungkeun ka surga Gusti lebetkeun tina neraka tebihkeun. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Miwah sugri kulawarga sareng sadaya nu cinta nu sarae nu bumela abadi sareng di surga. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik illa
abdi nitip kapaduka sugri nikmat nu pohara nu taya wilanganana iman Islam utamina labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak ya sadaya jamaah mugi ku Gusti ijabah sing sering angkat ziarah ka Mekah sareng Madinah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak urusanana lancarkeun rezekina mugi jembarkeun doana mugi kabulkeun tina musibah tebihkeun labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik inna matalak wal mulka la syarika lak. Muga sing dikabul ku Allah sirril Fatihah. Ayeuna dhamana nembe nya kanggo nu angkat ka Mekah ya tapi umroh ya disebarkeun we ame hararakpal ya nu nembe teh terus disebarkeun pan dina grup kan oh sebarkeun sina tararang sadayana. Alhamdulillah sakitu nu kapihatur insyaallah buya ge doakeun tanggal 2 Juni buya mah berangkat teh ya KBIH Asyifa di Sumedang kaping 2 Juni kinten piwang suleun teh kinten-kinten kaping 14 Juli ya. Kanggo MTB jadi kewe digeser heula sabada 14 Juli aya we waktos meureun keur ya istirahat heula mah ya 3 dinten mah insyaallah urang patepang deui insyaallah sing paranyang yuswanya sadayana sakitu nu kapihatur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.